Alhamdulillah ini ai geus beres mah ieu di Padepokan teh betna. Ai geus beres mah ece teh meureun ayeuna mah nyasek. Regreg kasagala beres mah. Regreg ai geus santuy kieu. Jongjon. Ai geus jongjon ke mah meureun ece bisa meureun video callan deui. Jeung saha ece? Bisa meureun ece teh update status. Bisa live TikTok. Nya bisa live TikTok. Alhamdulillah da aja ayeuna namanya segala rupa teh dijieun status geuning ayeuna mah. Zaman ayeuna mah ece kitu. Di update wae ayeuna mah dijieun status. Kernaon. Keur naon, keur di mana, keur kumaha teh ayeuna mah dijieun status. Jelema ayeuna mah ungap poe nyieun status. Teu nyieun status sapoe teh kali gata awak teh. Nya pamo ibu-ibu mah wah kana nyieun status. Nya rek kitu kumaha da jelema ayeuna mah ungap poe ge nyekel HP aji. Ya seorang dua. Ungap poe jelema ayeuna mah nyonya HP, jadi HP teh kadang-kadang jadi kebutuhan primer. Semohon. Nyanyi komo lalaki mah tinggalin HP di imah wah riweuh. Gegebekan. Lalaki geus boga pamajikan heuh eta HP teh tinggalin di imah wah gegebeganana bek teh kana. Karaos kali. Teu hade tinggalin dompet aya jeung tibatan tinggalin HP. Jeung nyana ece. Jelema ayeuna nyen status da segala rupa dijieun status tong baru kitu ayeuna mah KWC dijieun status. Maka yang nanya ece fungsi maca, maka yang OTW ngahejeun. Maka yang dirinya tadi dituluykeun, duh keras banget. Kira rojin. Akan jamu. Jelema ieu namanya lain naon kade ibu bapak neng pantangna ibu-ibu bapak-bapak generasi muda. Kade ayeuna menyen status teh nya sing kedah apik margi aya undang-undang ITE sabab naon tina jari-jari bakal berujung jeruji nya caur ayeuna mah nu ngadengin status teh nu kitu we sok nepi ka heureuy pika serieun ngajak bebeneran ngahibur mengedukasi status teh aya pasea jeung salaki memantong dijieun status omat komo ibu-ibu yang bapak-bapak datang gitu dari lamun salah pas saya jeung pamajikan jeung salaki omong ulah dijieun status ulah kagogoreng batu ulah kana sarang ulah kana fisik nya sabab naon status teh nemongkeun kapribadian urang aya nya lamun urang nyeun status teh balik teh nemongkeun kabodohan diri nya kumaha sok manfaatkeun ieu HP teh sabab dina HP teh tina urusan sajadah nepi ka urusan haram jadah aya dina HP. Nya kadah tiasa memilih jeung memilah aya ngadewasakeun diri. Dina ngamanfaatkeun ieu teknologi ulah nepi ka kajajah urang teh nyanyi. Kajajah ku HP, meme sare ngoprek HP. Budak sare ngoprek HP. Nya salaki kergering karingkuh, ripuh gering teh. Lain buru-buru dibawa ke puskesmas. Salaki gering cepret dipoto heula. Nya dijieun status di dinya teh. Aduh kasihannya suami aku muntaben. Muncrut. GWS ya bebe. Aduh, naon GWS teh? GWS geura wafat sia teh. Ya ada tawanan kasana. Oh gitu. Ya bebeja tepat ka salaki bapak cenah mamah mah bade bobo heula bus ka kamar mah nya sare sibutna hurung disadari nya oh kade ayi ulah kaleuwihi pangeran mapan tersepun ke jalma nu kaleuwihi nya itu ayi alhamdulillah ece teh bisa digawe di ieu Padepokan bagja ece da ece ge sabarana mah bangsa lauk lauk betok kawin jeung lauk buntal jika lauk koki ece eta we meureun ece nya boga anak siji beuh ece teh
nya begang siji beuteut teu keradahan nya alhamdulillah keangkat harkat derajat ece selaku kaum wanita nya alhamdulillah katingali beureun ku ayi anu mah awak ece teh anu mah oh bapak bih ayi awak ece teh anu mah lingsi nya da baheula mah awak ece teh teu kieu ayi atuh kumaha baheula awak ece teh baheula mah begang katunggir-tunggirna kamu ngaliwat ka dieu ka Majalengka teh urang Majalengka teh boro-boro nu ngarere kadun maricin beungeut teh kitu cingkar cerwis cuh teu si triplek ngaliwat beda cebegang beureun tuh cenah si rorongkong hirup tapi ayeuna mah ojo ngaliwat kare teh komo ka nya ta ka Pasir Muncang wah kamu ngaliwat ka nya teh cing sararuit atuh lalaki teh ieu makanya nya ka mana bebek cenah ka ece kamana ayang mana cuma paling bangga nojing kamana bunda ya eta ayi kana hate teh nyebrak disebut bunda nya mata kaempangnya jeung budak korla ece nya alhamdulillah da baheula mah ece teh goreng nasi ayi goreng nasib kumaha goreng nasib kumaha tapi tong dibeja-beja deui nya ieu yang rahasia opat mata we ayi jeung ece tara cuy tara mujrun omat ulah beja-beja deui nya ieu ece rek curhat opat mata we ulah dibeja-beja sabab naon bibit teh loba urut ka boboh ece loba mantan saha wae mantan ece di dieu hayang apa mantan ece apa rektor Universitas Majalengka Bapak Dr. Haji Lalang eta teh mantan ece si sayang teh eta komo Bapak Haji Kosasi mangga bebeurik ka ece mah poe eta ayi nya ka ece teh mimong cenah ece ka Bapak Haji Kosasi teh bibob karena naon Bapak Haji Kosasi teh baheula mah ece di akon kopi aku aslina Pak Haji Kosasi kapungkurkan terus di jalkong itu di giri harja ece keleutik segede kieu beunta nya ece teh kungsi di akon baheula teh di ompolan ku ece nya matak menikah gagas pernah ayeuna jeung Bapak Haji Kosasi alhamdulillah ayi urang teruskeun dongeng ece ayi goreng nasib ece teh baheula ieu mah ece cenah keur dikanung pupun biang teh sabenerna mah nuju Yuswa tilu sasi dikanung pupun biang Yuswa na teh tilu sasi dina babatengan pun biang ece teh sabenerna geus dikantunkeun pupun bapa jadi ece gubrak ka alam dunya teh apa dipameunkeun jadi kolot jadi anak yatim ece mincak umur 3 tahun pun biangan tunkeun jadi ece teh yatim piatu ngantunkeun di mana cenah ece mawak teh di sawah ila karnaon ujung ngaramet ayi nya ngaramet di tengah sawah teh bari hujan kali rinci bari batur memaruli kayak itu merendah sieun gelap aya pun biangan geuskeun hanca mau jelema butuh ayi hujan ngagebrek itu we meureun ai gelap asa ditangkap aya jelema ketongengan wae no eta mah culuk wae ayi naonana cungcurunganana kapentar gelap cungcurunganana nepi karenghet cungcurungan pun biang teh kita dipikir-pikir mana cungcurungan mah teu kabentar gelap kareng ayi gareng patut kanu seuring kareng teh ayi mana dikoreng sami nu dioke nya jadi anak yatim piatu aya di rorok uwa ece teh uwa saha ce Haji Ahang uwa eta teh uwa ece Haji Ahang teh di Pasir Nangka nya di Pasir Muncang nya boga anak Mang Dade ayat aya ece teh da era Bapak Haji Ahang bapanar gua ece teh keur umur 8 tahun teh kabur di Pasir Nangka teh Pasir Muncang teh maksud mereka ece teh ka itu ka Cirebon ka kota leumpang we ece teh di jalan teh itu we baheula mah sepi can loba mobil jiga ayeuna
sisi jalan begitu sepi. Jadinya di Pasir Muncang kayak itu ke Jatiwangi. Lempangnya di Kadipaten. Di tengah jalan tersepi tempat gajleng teh lalaki di luar. Gusti eueuh dipegat. Lompat ka tukang jadi gajleng ka tukang dipegat teh eueuh. Kabelah dieu pegat lah itu ka itu masalah. Dikanyang eueuh takut di luar dibawa kana rungkun. Terus Gusti aing keur umur 8 tahun geus aya nu merkosa. Diantai aing ku tiluan aing. Beres merkosa mere duit 1.500. Main diterima we. Jadi tarima we da butuh. Meureun udunan 500 ewang ieu. Dan hiji mah duitna soek. Mincak umur 12 tahun geus diperkosa deui. Aku saha deui. Harita mah ku supir angkot. Diantai aing ku genepan. Beres merkosa mere duit 80.000. Alhamdulillah rada gede harita mah ieu. Alhamdulillah sadar Pak. Pemimineng teh eueuh diperkosa. Hampir lu ngapoe ieu tuh. Nya. Da eta we hasil diperkosa teh kabeuli kontrakan opat. Dan hasil diperkosa kesepakatan dari mana pegawaian. Make jeung kabeuli mio. Matak mio eueuh mah dilani tapi ka ayeuna ge. Si Geboy. Nya ngapoe gitu atuh. Eueuh diperkosa. Lamun sapoe teh diperkosa teh jangar kana sirah teh. Sapoe eueuh diperkosa teh awak brig-brig gitu. Neangan pager gagahnya gitu. Bos mewah. Ini tanda pirang. Rek teh kitu kumaha atuh da aing. Ngece teh jauh ti ulama, jauh ti ustad, hirup di jalanan. Tapi ti santri jadi teh apa kena bag-bagan agama jeung dari agama. Mata kecebruta gitu teh ayeuna we, ece geus apa teh gebeg aing. Pasti. Lamun inget kana kasalahan ece baheula. Sing horeng kikituan teh dosa gede aing. Ngajual diri teh dosa gede nu mata ece teh ngadoa. Unga poe ge hayang jadi jalma husnul khotimah. Amin. Mata ece teh lamun beres salat teh dina sajadah teh baseuh-baseuh we anjing. Kuci mata teh. Hujan leuguh. Sia nanya wae nya heueuh cimata sia. Emang aing salat di walungan. Mata kamari ece oge alhamdulillah kamari numpang tetangga gua jadi onang. Numpang naon? Numpang syukuran ece teh beres ikro hiji. Alhamdulillah eta. Hah? Alhamdulillah. Ikro hiji teh genep bulan anjing. Ge anjing tong nyebut nyapirakeun. Better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Urusan belajar long life education. Sapanya hirup terus belajar. Beres. Mata di dia aya Universitas Majalengka luar biasa dina milangkala anu ka-17. Komplit. Mudah-mudahan ngahasilkeun melahirkan manusia-manusia anu berkualitas. Saha nu apa kaharepna para mahasiswa tadi anu bakal jadi pengusaha kaituna jebolan ti mahasiswa Universitas Majalengka aya menjadi presiden dina akhir. Nya sekolah mah sok teruskeun belajar. Itu ai nya alhamdulillah geuningan luar biasa. Para rektorna, bapak dekan-dekana luar biasa saromea. Bangga alhamdulillah. Dina pamunteun ge aura ge bener aura guru anu luar biasa aji. Nya mananah mah katingal sahayaan sadayana aji. Nya alhamdulillah. Mata ece mah alhamdulillah aji. Lain naon ngan ece mah eta teu naon neng geulis. Ece ridho jadi tumal mah. Keun bae ece nu buraong buntangul pedegong mah saeuceun. Ngan ece rek ngadoa mudah-mudahan urang dieu ABG na istri-istrina wanojana urang Kelurahan Majalengka Kulon khususna umumna urang Majalengka sadayana
atau kaituna orang Indonesia sadayana istri-istrina cing janten istri-istri anu soleh. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Margi naon neng tebakan nurunkeun turunan upami neng palai kagungan turunan anu soleh turun soleha neng heula nu kada soleha nyai nya sabab saur junjunan urang kapungkur orok sacan gubrak halam dunya 100 tahun deui kudu geus dididik sing horeng ngadidik pribadi aing sabab cek urang wetan mah wong tua damel wiwitan wong enom dermak lakoni saha-saha jelema anu nyeun kagorengan anak incu urang nu bakal jadi engkak-engkakan dina jurang katungaroan naudzubillah summa naudzubillah. Amin. Yai alhamdulillah nu mata mudah-mudahan jadi istri soleha sadayana. Amin. Margi naon neng dangukeun ya khususna ka ABG istri solehah teh dinas dina Al-Qur'an. Istri solehah teh dibahas dina hadis. Tong boro-boro dina Al-Qur'an jeung al-hadis. Seueur para pujangga urang, para pencipta lagu bertemakan tentang istri anu solehah. Contoh aya lagu anu melegenda kenging pangarsana Bapak Haji Roma Irama nyata lagu istri anu solehah. Nah dangukeun aya ieu. Ece boga HP ya, HP ece mah halus. iPhone 14 Pro Max. Wow. Ya ya, urang setel dina HP ece dangukeun ieu. Istri solehah cover Bapak Haji Roma Irama dangukeun urang setel ece dina HP ece. Dangukeun. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri salehah perhiasan terindah. Saya HP layar jebrot dan gitu. Tuh, setiap keindahan adalah perhiasan. Naon perhiasan dunia teh? Di antara mata poe, bulan, bentang, leuweung, laut, sungai, sawah, jeung sajabana. Lagi ting sajabana eta teh perhiasan dunia. Ngan kabeh eta bakal eleh usaha ku hiji istri anu solehah. Nu matak neng ibu ece emak cing gede hate sabab naon perempuan adalah makhluk terindah di jagat raya Pramudita ieu upami ece ibu jadi istri anu solehah. Dangukeun rek lagi. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Apa itu malah mau begitu tebareng. Kamari nyewa ceger genep. Jangan lagi HP. Tuh. Istri anu salehah mah bakal jadi teman kercorogena. Rek senang, rek susah, rek boga duit, rek teu boga duit, tetep istri anu salehah mah bakal bakti ngabdi anu jadi salaki. Teu kapangaruhan ku aliyah dunya. Sabab naon? Istri solehah boga keyakinan yen pangeran di dunia adalah seorang suami. Lumata ece ibu emak neng beakeun lipen teh keur salaki. Beakeun sadawa teh keur salaki. Beakeun wadah teh keur salaki. Gelisna neng, sampernikna neng hanya untuk seorang suami lain tidak. Ieu mah kumaha ari kaondangan gelis. Aika pasar dangdang bebeakan, aika uleman dangdang bebeakan, ari hadapeun salaki buladi. Hadapeun salaki teh kucal, utang pegat, dina pipi korong garing.
nangis yang sebelah. Ya ibu, istri soleha malamun saki balik di mana, balik di meni, rek balik di gawe, rek balik ulin, teh kepangaruhan, dandan bebeakan. Dandan bebeakan yang pakai salaki. Kaca deui bisa teh kapake. Sebrot awak teh ku parfum, lain ku belangwir. Lain ku bat nyamuk. Sebrot awak teh beseungit. Ngaca be katingali gelisah. Gelisah bukan karena cemburu, tapi gelisah rindu yang menggebu-gebu menunggu seorang suami. Salaki keketrok. Assalamualaikum. Buru-buru jawablah kadakuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panutan rai pantau dibuka. Tetep socakna bari jeung geget. Baledoku imut anu ngagelenyi. Kecil salaki balik digawe sanajan geus capek dikitukeun ku pamajikan. Leungit tak kacapen. Sanak pananganna cium. Kan bae bawa oli seletik. Bawa salaki teh tungtun ka jero. Balik tanya, bapak lamun nyebut bapak, engkang lamun nyebut engkang, bebeb lamun nyebut bebeb, ayang lamun nyebut ayang, bade tuang heula, bade eueut heula, bade ibak heula, atanapi bade neng heula. Bade teh tubruk atanapi bade nubruk teteh. Baca itu tawaran ibu salaki teh bisi salaki eraan daloba salaki anu eraan mung menta ti heula ka pamajikan tawaran mun bisa mah hareupeun salaki teh bujur teh centangkeun kitu tah tengeng kitu tah gula holkeun susu teh aduh dedet kana sungut teh lain sari heuh kan bae eceu da geusah asal ulah di alun-alun gitu anak kena samuntut pamajikan salaki teh nya pake baju ipis teh alapan salaki teh nya alapan salaki teh baju urut baligo dipake teh pake baju ipis teh anu celana jero sacabat teh pake nu sagaris teh anjing nu didudut begat pake karena naon dibeli itu dipake karena pun salaki gitu nana dia mah kumaha tuh dah salaki balik di mana balik di menit boro-boro di daguan bau di iwak nyungcung bubuk kusut diuk na kursi sukuna hiji kana meja hiji di kana lomari awewe tengah dongkak gitu lalu rimuih di dia kalau udah nggak tuh naon open bau basreng udud yang meledak ke WWT peledok lain teh menang kade teh pantes saya beuki mah teu naon udud buuk pinuh kuramat kaca tidak ngomong gaji mesin WWT can samurai sendal silsilangan uji senang uji sepatu pakai kaos kaki sekokoy sepak bola kalau udah nih ketuur warna nanti koneng yang hidup paud riwit kegantung nak pengorong petasan aculi salaki keketrok. Assalamualaikum pada jemput. Assalamualaikum pada. Assalamualaikum. Itu kasalaki tinggal wehan sora. Buka mama, buka we usia. Desa ge gablak kokon. Kan kunci di gubuk usia. Kata kain teh keluar teh kunci usia. Baca kelamaan lancar, aku cuma minta kunci. parah naik Brai panto dibuka lain di mana duku imut panggil dicarekan. Di mana wae saya kosim. Wayak dia ke kalamanto
balik-balik bau hanyir geus nguset di jati gede goblok mantong-mantong bisa kosim hakan luput ku sia taplokkeun kana babatok sia simut ku kojak kerotohakan ku sia tuh mata ibu mata neng pantes loba lalaki anu pinah ka lain hati gara-gara awewe tiga kitu dia lalaki teh atau goblok digitu gede ya deui lalakina lamun hayang ngabogaan pamajikan anu geulis bare duit cing gede atau buka duit ya siapa ikan meli jeur aya goblok sama ikan meli penuh ini dia yang badan kuda repok teh ajinya kudu repok kantawis pamajikan jeung salaki teh kudu apa kana hak jeung kawajibanana hakna salaki kawajibanana pamajikan hakna pamajikan kewajibanana salaki jadi sekali deui mudah-mudahan istri-istrina komo yakin jebolan-jebolan di Universitas Majalengka mah istri-istrina bakal jadi istri-istri anu solehah amin ai Silihnya kolong tinggal waktu saya ya. Wilujeng Milangkala ka Universitas Majalengka. Anu pangarsana Bapak Dr. Lalan Sohelan SMSI, Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Majalengka, oge Bapak Dr. Indra Abdi Budiman, Rektor Universitas Majalengka. Dinanaraga Dies Natalis Universitas Majalengka anu ke-17, Dirgahayu Universitas Majalengka. Ayo.